Dewi nilaning rumbarijeng nyamuang sapakarangan sengit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nursa ya sesekar ningwang nursa ya sekar ningwang cahaya gilang gumilang hilang gumilang nur cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori ya bibi mah bulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da punguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud da kitu geuning neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararomping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet nya bener kitu benar omo palurah Tegal luar meuni ningali nen teh meuni aduh kumerot seueur acting meuni sumeplak sana kayang bibi alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa deudeu nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing piraku kena ka sato da puguh kena ka manusa laras bibi ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulah ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna meureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah sumuhun nen sumuhun manusia nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna oh ya tak gitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah ieu mah sejarah bibi keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh ieu eueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot
tek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng biasa nyen manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge masih bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan nya untung teu sae kieu pun malah beh dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana paingan pajin nangker ku sakran sae nen nasi bibi mah ulah ka sorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener semet bibi we hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan dirinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta masalah HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae kumaha kalalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD garwana teh sanggaduh putra anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja digana noleka rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat baro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar abari noleka aya teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang eta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran deui isukna ditawaran deui ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh neng sarua jeung si Dedi Agi marukana naha naon bibi
jelema jangkung gede maklum bulu dada teu pinuh atuh awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah si Benyang spektakuler sama si Benyang nyakitin apanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geunang ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka dorakana bibi mah doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge gini ai ngaliwat bibi teh moro kana cing kana ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat tah mimiti diperkosa teh ku eta sama sok di beja-beja gitu marokana aduh ampun bibi ulah kasorang ku nen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng keuneh ku bibi sila kadorakana mah neng mah entong komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset kayak buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisa domba saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila ajar gitu hampura bibi mah neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seeng kaleng awewe mah masih cara lalaki seeng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi mah baheula
lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga Clara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula Aduh. Putan teh ngeureuy ieu ka bibi. Pusing ngaros. obat teuing tepina dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh Diteguran ku lauk eta mah lauk. Nukuran nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku Neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani Aswatama geus nepi sampurasun sang panita aduh Neng bibi mah aya tamu aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama